Aku tinggal aja di Ayeuna urang nuju di Tasik. Ayeuna teh persiapan kanggo mam. Ini makanan apa? Iya deh. Wan, kemauan. Mamai nyamai. Mame tadi di bus. Nah mame tadi nangis. Tadi di bis ada apa? Lagu Mei. Tapi Mei nggak mau nyanyi. Mame tadi rindu ke Abi, nah nangis mame di bus. Tadi ada lagu Mei. Gimana Mei? Ayo, lagunya buat ya. Ayo. Lagu Mei itu lagu Mei banget. Ya. Iya, nggak mau. ini guys endorse si logo Abdi oge bade mamnya sareng Putri, sareng Astri. ayo di mana Sareng Bara si Messi. sarang Abi ayo coy itu motorkan si Iwan Ayeuna arurang nuju aya di Masjid Agung Kulon Progo. Di dia ayeuna teh atas jam 1:30 arurang bade ibak terus ibak bade ngalaksanakeun salat subuh. arurang kedana ka dieu jam 3-an ya, tapi arurang dugi di dieuna teh Leuwih gancang ti target anu tos ditentukeun. jadi aya waktu sakedap kanggo istirahat. Alhamdulillah. Di dia oge ya kabah. Di dia oge aya kabah paranti tohap. Tuh biasa adur. Tuh biasa ditinggal di dia. Ayo aja. Itu namanya apa itu? Makom Ibrahim masa nama iya Batu Hajar Aswad. Iya betul aja. Tuh. Amun dicium ieu batu, amun nyan ieu kabah cenah mah bakal dihapuskeun dosa-dosana. Manusian kayak muka Abi kieu. Tapi ku sabab ieu mangan Saukur replika unggul. Jadinya kanggo lebih lanjut ka ditu langsung. nah saatos nanti Masjid Kulon Progo saatos tadi arurang ngantri ibak panjang pisan akhirna arurang ayeuna tos ibak jeung tos aya dina beus salajengna perjalanan arurang ayeuna bade ka Breksi. semoga selamat di perjalanan. Semoga mugia selamat nepi ka tujuan. Hai, ayeuna urang nuju di rumah makan jeung Sarapan pagi di rumah makan ya pokoknya mah nah suasana nate rame pisan. yuk Bagus ya, diam ke sini. Diam. ada ayam kumaha kesana Aing atau
lemah ledok. Baru mau makan apa? Lemah ledok. Lemah ledok. Namanya nuju ngaplog bahasa Sunda. Nuhun Iwan atau Jogja. Atau sabi mah sareng raji duaan. Namanya sareng sahawae. Abi mah sareng Putri Lira. Oh, mana putrina? Ini di sini. Saya ke bahasa Indonesia. Iya. Apunten. Bu. Apunten Bu. Iya mah asa kalepasan tadi aja. Mohon atuh nuju ngantosan tuangeunana. Guys, tadina arurang teh bade mam tapi Arurang ka saepan sempat calik. Tuh ayeuna nuju luntang lantung teu aya tujuan. Oh, dompet. ayeuna ieu nuju di Cami Ijo sareng sadayana rerencangan. Tuh pemandanganna saya pisan. Ica. Hai. Tuh nuju para fotoan. Di naik jeep. Tah saatosna arurang tadi naik jeep, ayeuna arurang bade ka tebing breksina langsung. Di dia panas. Tebing breksina aya di payunan, ipet. Tuh. Pemandangannya endahnya. Saya Pokoknya mah tetiasa diucapkan kata-kata. Tah, ayeuna tadi arurang jeepna pisah nyaputnya. Jadi ngapokna abi nyalira. oge sareng hage jadi teh. Tapi ayeuna arurang tos ngahiji deui jadi duaan deui. Saya pisah di tebing breksi ieu. Aya pahatan-pahatan gambar wayang jeung gambar orai nu ageung. Tuh. Di dia oge panas pisan. Tadi topi abi oge ngapung di jeep. Meni sedih pisan. Pas dipilari deui teu aya. Nya tos we kaskeun eta mah. Iya, minta nyukan kata-katana. Tong sieun hideung nu penting mah rame we heula. Selalu bersama dengan IPS ini. Rame pisan ya pokoknya rame pisan. Salam-salam buat mama yang ada di rumah. Ma, kumaha ma damang? Putri di mana Putri? Abi sih. Iya. Soalnya abi alit. Jadi abi Nya ayeuna arurang bade naik tanggana nya di tebing breksi ieu tuh. karen kirimkan kabarin foto-foto nang. Kade. Panas pisan. Cobi urang nganggo kacamata nya. Tinggalin mana? Umi. Putri. Menuju bade di Paroto. Kulit di situ ka dia. Kunaon ikut? Buru jalan. Ayeuna urang bade ka Malioboro. Di Malioboro arurang bade jalan-jalan sakantenan meser oleh-oleh. Pokoknya mah seueur.
ke jam salapanan. Ayeuna urang saya di Malioboro. Ya, Masih di parkiran kene. pada siap-siap belanja. Toko oleh-oleh. Siap yuk. Siap. Guys. Pada bebarengan Nasjian Arica. Hai. Jian kati dulu. Urang ini beli belanja. Toko oleh-oleh. Guys. Acak ieu juga tuh orang pada bahagiannya. Perjalanan Malioboro tadi mah kareka tempat parkirna unggul. OTW OTW ke Malioboro di dia murid besar ku murid-murid semaja unggul di payun oge aya semaja terus arurang ayeuna pacepeng-cepeng panangan soalna sieun papisah. Kebayangkan mun kapisah di Jogja kumaha mame mah kitu wae nya. banget data apa tuh bang? Iya. Halo. Kuring sarang Maidina, sarang Putri nuju aya di sanes nuju aya bade ka Malioboro. Tuh. Tapi nuansa naman teh jauh beda siga di mana? Di Bandung. Sami-sami macet. Sami macet, sami aya BI, sami harurung. Wah, ya BI. Pokoknya Bandungnya tidak eleh. Aya BI. Aku tahu trik mau tidur di Jagat. Ya, yang jaga sana kan temanku. Kayak bade kerja di BI. Doakeun. Amin. Amin. Lebet kastan. Iya oge rencangan Abi. Ada Abi? Iya Iwan oge rencangan. Adi. Pun Adi. Iwan pun Adi. Sana rencangan deui Iwan mah tapi pas jadi pun Adi. Di video Bi. Putri. Iya. Putri pani singkirkan. Oh no. Kaplok diplok batur. Oh, ya swe. Ayeuna bade pepotoan heula. Dadah. Tuang heula sarapan. Sameme angkat bade ka Merapi. Bade babasuhan. Tuh jadi aya Siti, aya Leni, aya Nuri. Terus di meja Abi aya tuh. Hey. Menuju taruang. Sasa sekarang coba. Ayeuna sasa. Orang nuju negara di hotel Cakra Kembang. Ayeuna urang hari kedua di Jogja sekaligus hari terakhir di Jogja. Ayeuna urang bade ka mana nih? Telogo Putri Gunung Merapi. Ya sareng Gunung Merapi terus ke di Gunung Merapi Cilapatur Bade naik jeep. naik jeep lagi. Dari sini. Terus ke bakal Borobudur. Ke siang. Terus bom deui. Oh ya monyet.
HD ayam monyet. Buang sampah sembarangan. Berarti monyet. In the night, the stormy night, away she flies. A dream of paradise, paradise, paradise. Oh, she dream of paradise, paradise, paradise. Ayeuna terus di Borobudur tapi hai jangan masuk ke soalnya kabur. Jadi nganti asa kukurilingan unggul di 10 menit. sekitaran pusat candi ternyata ayam pusat gerbalanja ini orang tuturkan di sanesna ayeuna da tos jam 4 langkung sedangkan candi tutupna tabuh 5 sore Jadi terus sedangkan arurang karek nepi ka dieu jam berapa tabuh 16.34 mun teu salah abdi kan can pernah ningali can di Borobudur teh kumaha sedih asli sedih nyama nyama sampean teh terus lalecet apa bau ciga nama soalnya kesangan komputer buat pegang cepeng campur ayeuna itu aya pasar Jawa Jawa bahasa Sundana naon bahasa Sundana ke Jawa teh naon sama pokoknya kotek ini juga nih jalan masuk ke Borobudur jadi kumaha soknya jauh-jauh di Majalaya ka dieu yang ningali Borobudur teh aya Borobudurna jadi intina urang mah ka dieu ngan kumpul gentingan kanggo balanja deui soalna cendina terus tutup. Jadi rencana langsung aja ke Yunani. belanjanya ke Borobudur nantinya Sedih. Yuk.
Kayaknya ada busnya akan bisa dayana nanti di jalan kami kebetulan bikin oke kita lengkap sampai di sana. Ayeuna arurang menuju aya acara sesi taramean di rumah makan Yunani. Oke, balik nanti fotonya. Oh, ini cuma taraga punya. Terima kasih.